Sallallahu ala Muhammad. Jadi di niatan sebelum wiridna pun sudah tertanam di saya niat-niat anu mama eta niatna niat anu goreng. Sanaos memang gitu setiap jalmi ngepersa ibadah ka Gusti Allah mesti cawiskeun. Daek diajar zikir teh, daek diajar wiridan teh, dasar kebutuhan iku Allah bakal cukupna. Kadang-kadang hati orang motor-motoran kan gitu. Karena zikir teh kurang-kurang hitungan geus 50.000 tapi cakap pangi cakap rasa kuatin hasilna nikmat. Nah, ulama-ulama ahli mukasyafah, ulama-ulama anu memang terus dibuka ku Allah hijabna. Wa tamkin ulama-ulama anu ahli netepkeun. Ari ulama anu ahli netepkeun teh itu anu ulama anu memang ku Allah dipasihan naon teh karomah wali. Sebagian ulama ahli ma'rifat menyebutkan bahwasana anak musayatosna yang zilu fikul lisanatin salah sunati wa isyruna alfan baliyati. Karena ini sanes hadisnya. Ini adalah pendapat ulama ahli ma'rifat. Bahwasana yang zilu fikul lisanatin setiap setahun sekali itu lungsur 320.000 macam balai. 220.000 macam balai kalau dilungsurkeun ka langit dunia, ke langit dunia dilungsurkeun ke alam dunia, dikurangkeun ka sadaya hamba-hamba Allah anu aya di alam. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min syahri Shawwal. Namun anu 320.000 teh ku Allah teu dicicil. Dari haji itu eta nu 320.000 teh ku Allah ditampokkeun dikurangkeun teh awas bukan berdasarkan keterangan hadis menurut ulama-ulama anu memang hatena itu geus mencorong terus usul terus ngahiji ma Allah. Anu 320.000 macam balai teh cenah wa kullu dzalika yaumil arbi'a ila akhir min syahri Shawwal. Ku Allah eta sadaya teh dilungsurkeunana teu hiji-hiji teu dicicil sadaya sakitu jumlahna teh dilungsurkeun dina dinten Ramadan terakhir di bulan Syawal. Tentu sadikeun deui berarti nya kalau sampai anjing kalah. Bayakun dari kaliau ashabu ayam di sana tikulihan. Mawi eta dinten Ramadan terakhir dina bulan Syawal teh bisa disebutkeun hari yang sangat-sangat susah. Ashab pailah wean anu bener-bener mantap sangsara gitu nya. Aya misalna tina sejumlah sadaya dinten anu diamal ku Allah 360 poe dina setahun. Dina 360 poe teh sapoe eta anu ashab anu pisan peuheuh-peuheuran poena nyata dinten Ramadan terakhir di bulan Syawal. Paman sholat bidan kalian arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'da al-Fatihah ila akhirih. Ulama ahli ma'rifat paman sholat bidan kalian sahaja salat sunnah. Salat sunnah dina dinten Ramadan terakhir di bulan Syawal. Niat sholatna sholat sunnah sebanyak 4 rakaat. Sunnahna sunat naon? Sunnah mutlak. Margi hari sholat sunnah bawa kasana teu aya masyru'na. Teu aya masyru'iyah, tidak ada anjuran. Namun sholat sunnah mutlak sangat-sangat dianjurkan. Ya. Seperti sholat sunnah syukur wudu masuk itu kategori sholat sunnah mutlak. Ya tal masjid ya.
Itu sholat sunnah mutlak lah, termasuk di dinten Ramadan terakhir di bulan Syawal pun nggak ada niat usul sunnatan lidah nggak ada pakai lidah bala, tapi usul sunnatan ada ini sahajalmi menetepan salat sunnah di dinten Ramadan terakhir di bulan Syawal sebanyak 4 rakaat masing-masing di tiap rakaatnya itu ya. Setelah ba'da qiraatil Fatihah santos mau surat Al-Fatihah baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar sab'ata asyara marrah sebanyak 17 kali. Wal ikhlas kemudian baca surat Al-Ikhlas berapa kali? Khamsa marrah 5 kali. Terus surat Al-Deui Al-Mu'awwidhataini marratan surat Al-Falaq sekali, surat An-Nas sekali. Itu tiap-tiap rakaatnya sebanyak 4 rakaat. Di tiap-tiap rakaatnya ba'da Fatihah maos inna a'taina 17, Al-Ikhlas 5, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Dina tiap-tiap rakaat dan sebanyak 4 rakaat gitu. Maka hafizahullahu bi karamihi min jami'il baliyah allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yakun haulahu baliyatun mithil balaya allati tamamisana. Maka kusababna eta jalmi ngalakonan salat sunnah maka pa insyaallah Allah bakal diraksa eta jalmi bikaramihi ku sifat kamuliaan Gusti Allah min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum bakal dijaga ku Allah tina eta poe anu mana eta poe teh turun 320.000 macam balaya ku Allah dijaga eta jalmi ku kamuliaan Gusti Allah. Walam yakun haulahu baliyatun mithil balaya bahkan balai moal nyaketan ka eta jalmi buka kawasaana Gusti Allah. Allah ditamami sanati bahkan terkumpul sapoe eta Allah ditamami sana terhitung selama 1 tahun ke depan berkah sabab tina ngalakonan salat sunnah mutlak bacaan anu tadi. Apakah ini hadis? Sanes. Nah terus naon ieu disebut maqalah. Pendapat ulama-ulama ahli ma'rifat. Ai ulama ahli ma'rifat teh saha jalmi anu tinantos ku urang kedah dicontoh. Sabab aranjeunna nyontoh ka Kanjeng Rasul. Tak urang dicontohan bisa Kanjeng Rasul malah langsung mah gitu pasaka teuing gitu contohna ulama-ulama ahli ma'rifat. Di antaranya niat ibadah niat zikir ka Allah itu semata-mata usul hoyong dugi ka Gusti Allah. Seketika yakini sabada ngalakonan eta salat sunnah 4 rakaat waktosna iraha. Ya paminumutkeun kana aturan atanapi perhitungan waktos Islam itu masuk waktu pergantiannya itu adalah fi waqti ghurubi syamsi. Seketika panon poe lebet teu aya maksudna suruh maka itu waktu sudah menunjukkan waktu hari esok. Pertos ayeuna cek nasional mas Senin keneh cek hijriah geus poe Salasa. Berarti dina waktu enjing bade pada maghrib ya silakan. Ba'da isya ya maka. Enjing bae ya silakan. Tidak ada yang penting niatnya salat sunnah mutlak. Ya. 4 rakaat. Masing-masing tiap rakaatnya 17 a'taina 5 kali surat Qul sekali Al-Falaq sekali An-Nas. Sebanyak 4 rakaat. Kemudian naon deui tiasa kurang dipilampah dina dintenan eta rebo. Mut urang kana salah sawios hadis Kanjeng Rasul as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tadfa'ul su'i. Nunamina sedekah itu salah satu cara yang teu aya nih cara nu bisa nolak balai bahkan leuwih tereh tibatan monyorongna cahaya ti langit ka bumi.
artinya kecepatan cahaya nu sakitu gancangna bisa eleh ku sedekah nu dikaluarkeun ku urang diniatan nurut parentah Gusti Allah nolak balaina leuwih kerek. Kan aya istilah di urang mah apem safar. Ya. Bisi ari apa mah geus teu zaman geus teu modern donat safar sudah namanya. Gitu. Donat eueuh atuh naon atuh nu kira-kira judulna mah safar balatna. Apakah kudu make judul ada kudu sedekah. Untuk sedekah donatna nya geus duit tambah. Penting dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Tujuanna naon sekalipun ini memang jadi rahasia. Terkadang memang Yusuf dijadikan sebagai bahan perdebatan. Kalau simkuring pribadi munculnya daripada sebuah hal-hal yang memang kahiji mungkin sepi yang parantos, kedua terlalu idealis segala rupanya kudu cek Quran jeung hadis, padahal Quran jeung hadis sudah sangat-sangat kuno. Ngan meureun teu kaguar hungkul gitu. Komoing urang ya. Salami aya anjuran yang jantan ulama kakasihna Gusti Allah dan itu ternyata ternilai baik katilaina saya kunaon urang teh dilakonan. Ya. Masalah bener jeung teuna dan penting urang teh puguh guru puguh sasanadan. Arek naon jeung deueuh ti ditu memang ada urang moal hafal kan itu. Da urang lain budak bae ditu budak aya. Ngan geus puguh aya tulisanana gitu kadang-kadang sok hoream palakonan. Tapi sanaos kitu ieu bagian daripada nya ngamotivasi ka urang. Namina sedekah memang tidak harus pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Namun pami ningali karena ieu keterangan gitu nya bahwasana makalah itu sudah masyhur sangat apa kabawa kasan. Lamun urang sering ngupikeun obrolan-obrolan sakumaha geus pasti apal. Oh istilah kabawa kasan geus aya naon. Keun apem gitu nya muter eta apem ti imah ieu disedekahkeun ka imah ieu, ti imah ieu teh da sarua main lagi hayang kabarokahan hayang menang berkah di bulan Safar disedekahkeun deui ka ieu tunggulah balik ka dunyana aya teh kitu teh. Kata cek dunyana teh inain saya mah pakem kami datang di bae tapi nilai pahalanya itu enggak hilang. Ya. Teu leungit nilai pahalana gitu. Nah itu. Numawi silahkan ya nu bade nu teu teh naon da teu maksa. Ya, tidak mengharuskan. Hanya saja yang perlu dipahami bahwasanya al-masyru'iyah itu memang salat sunnah mah dan sangat-sangat dianjurkan. Bahkan simkuring ayat ya, kitab lalu salah serius kitab hadis dan memang salat-salat sunnah yang biasa dilaksanakan kanjeng Rasul dari mulai hari Senin, salat sunnah naon wae, salat sunnah hari Selasa, salat sunnah hari Rabu. Kita di antaranya bertepatan salat hari Rabu di bulan Safar gitu nya. Pas sesuai saat amaliyah yang dilakukan oleh kanjeng Rasul. Ayat yang keterangan hadisnya. Tasabadanan itu cenanya uluk salam rakaat terakhir rakaat keempat menurut doa ke Allah. Ayat doa khususna gitu. Udah zaman akhirnya orang harus buka HP nya dan buka HP tinggal hanya sebatas untuk membaca ya sekarang. Kumaha doana gitu dibaca di ruang apa harus kamu di HP-nya gitu kali buka lah gitu. Memang HP itu menyediakan segala fasilitas karena agar final nama amalan amalan sholihan nama yang kurang gitu. Nah ia hanya sebatas dari bacaan unggul hanya jadi amalan sholih gitu dan menjadi amalan sholih nama kumaha urang difasilitasan ku HP, difasilitasan ku buku, difasilitasan ku segala rupiah. Tetap itu jadi puncak daripada amalan sholihan. Jadi amalan sholihan mah kumaha urang. Bisa jadi amalan sholihan, bisa jadi amalan salahan.
eta ke betina itu mah gitu. Tempo kitabna isunya tubuh. Jadi salat sunnah dinten Rebo niatna usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Kumaha cenah berjamaahkeun jeung indungna jeung budakna, maksudnya indung budak urang gitu. Mangga tujuanna naon? Li takdim awas. Niat berjamaah salat sunnah teh li takdim, tujuanna untuk mendidik. Pendapat saya eta aya Syekh Al-Malibari dan kitab Fathul Mu'in yang disyarahan Syekh Abu Bakar As-Salih Asy-Syafi'i dan kitab I'anatul Talibin. Silakan salat sunnah itu diberjamaahkan di rumah, duha, tahajud, sholat hajat, diniatkan untuk ditakdim ngadidik. Itu biasanya kedua lagi dipaksa ku berjamaah mah gitu aya batur daerah cenah numpuk aya batur. Ngan sekali kanannya. Silakan di rumah berjamaah. Di sebelum aktivitas ke sawah, ke kebun, ke jalan tol, ke mana gitu ya. Jam 6:30 misalkan orang sholat sunnah lah 4 rakaat baca dipimpin bapak baca doa, bari maca HP gitu. Niat doa ke Gusti Allah dimungkin dirasa diriksa dina rupi-rupi balai. Innama auladukum wa amwalakum innama auladukum wa amwalakum fitnah. Nunamina anak, nunamina harta itu adalah fitnah. Nah, fitnah sesuatu yang memang tidak diberikan sempurna. Anak bisa jadi fitnah ketika salah ngadidikna, bisa jadi fitnah kakolotna. Harta ketika dikelola tidak sesuai dalamnya bisa jadi fitnah. Gitu. Itu balai begitu desa. Budak bisa jadi balai, pemajikan bisa jadi balai, harta bisa jadi balai. Oh, geuning robah balai ngan tadi moal aya pangpasaka-pasakana seketika lamun hijab urang dibukakeun ku Gusti Allah ternyata poe anu pangpasaka-pasakana nyaeta poe Rebo terakhir di bulan Safar. Sebanyak 320.000 macam balai dilungsurkeun ku Allah ka langit dunia, di langit dunia lungsur ka alam. Tapi ulah dekade yang dijadikan sebagai bahan ngahukuman kabatur nalika dikersakeun ku Allah urang ningali aya jalmi duka musibahan laga sia bongan saat di salat senang bawa kasar dikusruk tuh mah ulah gitu nya dari masa telepati bagja silakan Gusti Allah ngan kekuatan doa urang ya seketika dikupingkeun ku Allah, Allah bisa ngarobahkeun urang mah moal bisa doa urang moal bisa ngan kakawasan Gusti Allah bisa ngarobahkeun takdir si A takdir si B anu cilaka jadi henteu anu henteu jadi cilaka lain ku doa urang ku kakawasan Gusti Allah. Kok bisa gitu seketika doa urang ditampi diijabah ku Gusti Allah gitu. Ini gitu. Nah. Jadi silahkan mangga katanya dilakonan kembali mangga dasari. Sedekah wae cenah boleh gitu salat nama lila rusuh. Nu penting ngalakonan sedekah. Niatan aringan tadi raksa diriksa ka Gusti Allah lain momen pas ke bulan apa lain pas ke bawa kasan ngumpul lima abong bawa kasan boga rasa sieun gitu bisi kakara yang setiap waktu sebulan diraksa diriksa ka Gusti Allah. Taeta panten ngejanten panutup dina acara pangawasan ayeuna maos kita papunten juga. Tadi yang enak momen panginten anjing di Selasa atas dinten Rebo terakhir bulan Safar dinten Kamisna terus lebet karena sasi Maulid itu sasi Maulid di mana di bulan orang paham sadayana dirinya di bulan di mana nujantan sabab dina eta dinten teh di apa di nujantan sabab dina eta sasi Maulid teh janten sabab mayana urang janten sabab
jadikan sebagai tolak ukur perurang. Kudu leuwih getol, kergetol leuwih getol, istiqomah tambah istiqomah, ucap istiqomah jadi istiqomah. Ya. Ucap kawin jadi kawin, Dumin. Ucap lunas jadi lunas. Berkah dulu. Itu. Segala rupi niatan ketika orang zikir tuh lain hayang A, hayang B, hayang B, sanaos aya gitu kayaknya. Dan geus aya mah geus ngarti ya. Maksudna ulah nepikeun ka standar pemahaman orang teh rek anggar we gitu. Oh zikir teh zikir teh zikir teh hayang apa? Nu kahiji nurut parantarna Gusti Allah panggap-panggapan nulis gitu bae. Dari hayang beunghang anu hanya usahakan hayang memenang doa Gusti hayang Quran Gusti hayang berkah Gusti hayang gampang tapi ulah pas berzikirna ulah pas niat rek namimitian zikirna pisahkeun nya loba nu teu nepi teh kitu nepi ka nu beunghang henteu nu datangna jurig nu edan gelo teh ka ditu da beunghang gelo nyalahkeun we ka wiridan disalahkan mereka pemiridanana jung-jungna sama itu. Mudah-mudahan di orang paparinan kegiatan atau minumnya dari sebatas ngarancaran ti ayeuna mah teu hayang usah lagi pasti hayang tapi ya mudah-mudahan kita orang selalu kalau hidayah utamina mudah taufik ti Gusti Allah dari hidayahna mah ayeuna dari sabejakeun opik kudu dina poe buat aya taufik akan pitulung musik gerak ieu arek turun moal tapi tetap kembali deui ka urang belum tentu jadi amal soleh seketika urang teu upaya ya teu kaburu isu beurang teu kaburu beurang peuting teu kaburu peuting teu kaburu penting mah dina dinten Ramadan teh intinya urang yakinkeun bahwasana kakawasaan Gusti Allah muji tujuanna muji kadar keimanan setiap jami kaum muslimin wal muslimat gitu ya. Aya mudah-mudahan salah sawis pendapat daripada ulama-ulama ahli ma'rifat ngajantenkeun hiji sabab langkung ngadorong jadi pamecut keur urang ibadah ka Allah tetap pamecut ka urang zikir dan lain sebagainya gitu. Artinya ke terusnya ya. Kemudian dinten 4 rakaat salat sunat mutlak tiap rakaatna ina atau ina 17 25 Al-Falaq sekali Anas sekali seketika teu asup kana kategori salat sunnah apa teu asup kana kategori anggar we misalkeun poe eta teh upama misalkeun nya nu upama poe eta teh anggar we kana musibah naon misalkeun kana musibahna teh kitu nya misalkeun senal pahili misal musibahna teh nya keuna musibah senal pahili ieu setidakna aya catatan amal kahadean anu karaeng ku urang di mana ayeuna jalma maca Quran teu menang pahala kujroh hate we ge menang pahala kamu sadar ya kuniat sholih wae dilakonan menang pahala itu sarupa tapi kali ulah rek nyalahkeun jadi urang yang bae isu-isu ke salat ke sedekah bahkan sedekahna geus sedekah naon deui bakpao sedekah bakpao anggar bae cenah sendal teh pahil ya upama misalkan gitu ya ulah nyalahkeun rezeki cai silakan termasuknya si kuring umumnya kalau yang artinya kuring lebih paham jadi saruan dan kuring lebih semangat insyaallah jadi mana jadi santri saya tak pengen tidak mau kayak nama itu maupun ini mudah bisa jadi mudah-mudahan salamina karena di pampalinan semoga saya istiqomah semangat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah wa
sholat.